Iya teh kumahanya anak masak teh. Pengen dipotongan. Tapi si mak keur keluar kota. Karunya atuh salaki abi. Kumaha atunya? Bulan puasa isep kedeung. Bulan puasa. Buka sekedeung deui ge maksudna teh. Kumaha atuh ieu teh? Telepon si mak wae kitu nya. Coba telepon. Halo, assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Aya naon Nur? Iya mak, diajar masak teh, ieu tempe geus dipotongan kumaha? Nuri teu bisa. Aduh, ieu mah nya awewe teh. Nya sok atuh dina telepon we. Nuhun. Kahiji, Ya. katanya di luhur kompor. Atos kata di luar kompor. Terus urungkeun komporna tos kitu, asupkeun minyak saeutik. Minyakna atos di dieu mak tos aya. Mun geus panas, asupkeun bawang beureum, Bawang cabe, beureum. nu geus diirisnya. Ya. Terus atos mak Tah, tos kitu asupkeun we tempena. tempena sadana Nya, Ya. terus diaduk-aduk we. atos mak. Tah, lamun geus campur, geus diaduk. Beres salamnya Nur. Assalamualaikum. Atos mak. Ayo bre, nyi kadenya. Aduh, sok cari dia sok dia. Tuh, aduh. Alah dokter, punten ieu teh dokter di Bujeng Enggalna bae. Ieu teh pun bojo dokter, kata rajang panyawat anu araraneh. Abdi tos bingung dokter kedah kumaha ngaladonganana. Kamari tos dicanak ieu teh kanu tiasa dokter kadukun ka tabib anger keneh dokter. Abdi tos bingung. Abdi teh ieu teh dokter pun bojo teh alim tuang, teu tiasa kulem. Malihan mah abdi teh tos asa gering nangtung dokter, tulungan abdi atuh. Kedah kumaha ieu pun bojo dokter manawi atuh aya obat ti dokter anu tiasa ngalandongan pun bojo dok. Abdi tos bingung Kieu, gitu. Pak. Kumaha dokter? Bapak teh lepatnya anak bojo atuh sanes ka dieu. Lepat kumaha maksana dokter? Da abdi mah dokter hewan. Alah sawios dokter, da ieu ge pun bojo teh kapungkurna teh tilas kupu-kupu malam. Kak, ari si David Beckham teh saha? Eta teh pemain sepak bola. Selain pemain sepak bola, boga usaha naon deui, Pak? Ah, henteu manehna mah khusus we karena sepak bola. Bapak mah bodoh. Astagfirullahaladzim. Nyebut bodoh ka Bapak? Memangna manehna teh boga usaha naon deui? Muka pengobatan. Pengobatan naon? Geuning sok aya tulisan. Menerima pengobatan Beckham. Tapi teu make David. Eta teh bogana si David Beckham, Pak. Aduh dok, ih tulungan abi tolong. Ih mending nyari pisan dok. Aduh, ih tulungan abi tinggal menikmat ke bohak kiraheut. Kunaon eta Neng? Ngikuatkeun ka dibengker kieu. Iya dok, abi teh nuju ngeretan bawang. Bari nonton TV. Ari pek teh keur anteng nonton TV teh. Jujur hayo peso teh ka dieu jadi bohak item nih. Sok atuh pamarioskeun dok, itu aduh nyeri pisan. Cik urang parios nya. Cik. Oh, iya mah tuh Neng, kedah dikaput. Tapi dah moal nyeri, dah dibaalan. Mangga dok, tapi saat acan di kaput, abi aya kahoyong dok. Kahoyong naon atuh Neng nu seueur kahoyong? Abdi hoyong di kaput nate ngangge benang beureum. Teras ngangge rendana nu warna kayas. Terasnya angke tinu sakuna teh aya gambar kembang-kembangan gitu dok. Teras diobras. Woi, kurang mah eta geus dianti-anti. Kurang teh awewe teh geulis euy. Oh, eta orang Lebak teh. Heeh. Oh, jadi eta teh. Anakna salah pokona mah. Anak Maoci. Heeh. Oh, eta. Geulis euy. Pokona mah jadi buruan di desana euy. Oh, tuh. Di kampungna teh. Pada muda-mudanya. Oh, itu hayang ge hayang. Oh. Kan urang euy hanjakal euy. Hanya kalau kumaha. Kabur ditembak polisi.
Dokter teh, Bang berisakan beteng saya ya. Aduh. Mohon mangga Pak, tapi Bapak sing santai atuh. Saya kita tadi santai. Tong make urat segala. Ih, Bapak tuh tong amak-amakan Pak. Urang di parios ku abinya. Sok pariksa. Kan kade, ayo ti kadek anu beteng. Aduh. Oh. Bapak eta mah Bapak katarajang penyakit diare. Ayeuna mah matakna Bapak kedah emam anu bersih-bersih. Kumahnya dokter teh? Dahareun-dahareun saya, lain dahareun dokter. Yeuh. Laler oge ngadahar anu kotor, tarajeng make diare sagala. Kumahanya neh weh. Ayeuna oge mau dahar nu jeroan, tara sugan stroke. Ayeuna oge sirem, dahar anu amis-amis sugan sok diabetes. Yeuh, ayeuna masuk buru, didinya arek diobatan tong moal, buru.